Assalamualaikum Lur. Apakah benar si Luka Modric dibidik ku Persib? Ieu rumor atau fakta? Tah, simak video nanya. Si rumor ieu awalnya munculnya pas Abah Bojan posting foto bareng Luka Modric. Tadi dia akun si Abah mulai ramenya di komentar. Tah, kunaon ieu pertemuan ieu bisa terjadi? Nya kahiji kan si Abah Bojan keur liburan ka Kroasia, nu kaduana si Luka Modric edek ngabela timnas ngelawan Kepulauan Faroe di kualifikasi Piala Dunia ke tanggal 14 November. Tati awal postingan ieu nya beuki berhembus selahnya si rumor eta teh. Bisa wae Persib ngadatangkeun si Luka Modric paling teh di pas musim panas 2020 genep. Kusabab ayeuna kan si Luka Modric masih terikat kontrak jeung AC Milan nepi ka tanggal 30 Juni 2020 genep. Secara realistisna we nya paling pas musim panas 2020 genep Persib secara aturan bosman meskipun si pemain masih terikat kontrak genep bulan deui jeung klub sebelumna nyaeta AC Milan masih bisa dinego supaya bisa didatangkeun ka Persib kayak pas di akhir masa baktina di klub anu ayeuna dibelana nyaeta AC Milan. Naon didatangkeun ieu teh secara gratisnya asal pas musim panas 2020 genep. Tah lamun ieu sampai terjadi kemungkinan pamor Persib teh beuki edan we nya di Asia teh. Terlebih di dunia lah mudah-mudahan. Kawas baheula pas ngadatangkeun si Essien. Sabab naon aya secara umur mah kan si Luka Modric teh geus kolot lah geus 40 tahun nya. Tapi dari sisi manehna sebagai pemain bintang nya otomatis kan klub anu kayak dibelana teh jadi miluan terkenal lah pamorna nya. Jadi ya ibarat nama strategi marketing oge gitunya, lain masalah kebutuhan pemain teuing. Maksudna dari sisi marketingna kan namun aya pemain bintang main di klub, maksudnya yang di klub Persib belahnya, mudah-mudahan tah si klub eta teh otomatis kan si pamorna naik, otomatis sponsorna oge bakal leuwih nambah jeung sponsor di jero hungkul, sponsor luar oge pasti mantau ka Persib gitu, sabab di jerona aya pemain bintang. Tah kusabab eta mungkin walaupun dia sebatas masih rumor ya mudah-mudahan lah di pikiran ku manajemennya ya Persib mah awal oge dina rumor heula tapi sok kejadian oge. Tah lamun dia sampai terjadi mah nya siap-siap we Persib mendunianya, mudah-mudahan gitu. Ya Lur, doakeun we supaya Persib leuwih maju. Tah nama fokus heula paling di ACL 2 nya jeung di liga. Kahareupna mah mudah-mudahan anu dirumorkeun ieu teh jadi. Oke. Assalamualaikum.